A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa ila hadrati khususan Nabi Allah Hidir alaihi salam wa ila hadrati khususan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Az-Zailani qaddasallahu sirruh wa khususan Syekh Salim bin Syamir wa khususan wa ila hadrususan Nawi tanara Banten walusun si wa khususan Halil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadrat Syekh Hasyim Asy'ari summa ila khususan Kyai Haji Ahmad Baqi radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum wa sulihim wa qur'ihim bil barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu hiji pasal eta pamisah pasal sahiji. Surutu ijzail hajari ari pirang-pirang syarat sahna susuci ku batu. Syarat sahna susuci ku batu sahaniatun eta aya 8. Ayakuna kajayan kudu bukti bisa lasati hajari ku tilu pirang-pirang batu. Wayang kia jeung kadoyan kudu bersih non al mahalu tempatna najis. Walaya jipa jeung ulah kaburu garing naon anasu najisna. Walaya takila jeung ulah pundah pindah itu najis. Walaya tro'a jeung ulah kakeunaan alai kana itu najis naon akharun ku najis sajen. Salam. Wala yujawija jeung ulah ngaliwat teu najis safatahu kana khasapana si jalma kana duburna si jalma wa hasatafatahu jeung kana hasapana si jalma. Wala yusibo jeung ulah kakeunaan kana itu najis naon maun cai. Pangtakona jeung na kudu bukti al-hajaru batuna lan al-hajaru batuna tahiratun anu suci. Udah teh. Nah, aris mah aya nih anu tadi saha tuh driver eta teh saha teh? Ujang teh. Menuju di jalan teh teh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kamari beres roes nyarioskeun masalah syarat cirina balegnya, pasal cirina baleg. Kemarin yang cirina baleg ayat 3 hiji sampurna umur 15 tahun pikeun lalaki jeung awewe kadua ngimpi jima atau bejil mani pikeun lalaki jeung awewe kalian umur 8 tahun. Katilu khusus keur awewe eta mah naon? Head gitu. Head bolonan cenah bekel kolot bekel lain head bolonan cenah. Head kalian umur 8 tahun. Sadaka kamari panungtungan dan ingenan wajib
kanu jadi indung jeung bapak ngadidik ku budak di 0 nepi ka 15 tahun didikan anu leres tangke bimbingan anak evaluasi di 16 tahun kaluhur. Jadi tong diantep apong kena geus 16 tahun pada geus baleg diantep ke budak teh diabur di mana we ulah tapi kudu dibimbing. Tetap diawasi, diperhatikan. Yang lamun ngobrol-ngobrol gitu budak teh tanggapi hargaan gitu supaya engke budak di mana curhat di mana aya masalah teh ngobrol ka batur. Ngobrol teh kana di imah. Masalah naon ngobrol teh jeung indung bapana heula memeh ka batur. Ya soalnya kalau lobaan lamun dak ngobrol jeung nulian komo teu betah di imah ge pergaulan itu pengaruhna gede. Kita mau pan ngobrol jeung kolot kaawasi pergaulan anak kabimbing gitu. Ulah abung kana ya budak teh geus baleg baleg tapi dewasa mah can puguh gitu kan beda kamari dewasa jeung baleg mah ditentukeun ku umur gitu. Mah tadi nu tilu teh lamun dewasa mah ditentukeun ku naon ku cirina pikiran minimal jalma dewasa mah apal karena kewajiban geus teu kudu dititah deui gitu minimal eta karena kewajiban keur dirina geus teu kudu dititah deui eta berarti rada dewasa gitu minimal eta karena kan pikiranana perilaku sikapna gitu tak dewasa mah ditinggalna di dinya mantap kadang usia 40 tahun anger can dewasa keneh wae aya usia 20 tahun usia 30 anger gitu karena can karena teh pikiranana can dewasa balik mah balik tapi dewasa mah belum tentu mendak kadewasaan mah eta mah lompatna karena spiritual kan teh gitu. Ai balik mah lompat karena usia jeung kaayaan. Saterasna Syekh Salim bin Samir anu nami aslina Syekh Salim Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah katanya bin Samir berarti bau merenya kan namanya Syekh Samir teh mana Syekh Salim dia kan makam nanti di Jakarta di Batawi anjeunna nyusun dina kitab Sapinang sabadana cirina balik teraskeun kana syaratna susuci kubat soalna alat anu bisa dipakai susuci teh kur dua perkara kahiji cai kedua batu aya sebagian ulama nya utama keneh ku batu kalau mau cai tapi mun aya cai mah utama cai gitu. Entong teu meunang ku kararas teh ku daun naon daun pulus daun pulus ulah udang daunan teu meunang gitu temenang kok kayu temenang aya tanggal kayu nih ulas ales we kieu teh nya temenang gitu ku batu jadi entah asal-asalan soalnya kan rek suci jadi suruh ulama Salim nyarioskeun yang syarat susuci kubat teh aya adalah 8 lamun tem aya nu sajena nah cenah ieu mah aya 7 ulah kita beda kita pasti beda gitu ulah keukeuh teuh ulah jadi beda kitab pasti beda tapi sina mah sami-sami kene made rukun salat Nasapina rukun salat 17 Fatul Muin 14 Riyadul Badiah 13 gitu aya dina takribnya 18 itu beda-beda tapi isina mah sami gitu cek urang mah 13 satempoh heula kitabna kitab naon nu diajina cek urang mah 14 tempoh deui kitabna kitab naon gitu talam aya perbedaan teu sumberna
referensinya di mana gitu, sumbernya di mana ya. Mengenai perbedaan entong maka langsung disalahkan. Ulah kalau menaya hiji perbedaan, beda pendapat, jadi sumbernya di mana? Terus ayeuna tentang agama beda pendapat gitu, kayak sumbernya di mana? Kayak tempat sumbernya. Kayak ahli fikih, ahli mari, ahli tarekat, atau ahli tasawufnya atau ahli tauhid, bakal beda nyari tanah kayak. Cek ahli tarekat mah kieu ieu salat teh. Gitu. Ahli tauhid mah kieu salat teh. Cek ahli fikih mah kieu salat teh. Gitu kan beda tah. Mau fikih mah. Tapi sadayana ngahiji. Sebab cek kamari dina rukun Islam nih, salat teh ibadah badaniyah anu paling utama. Ibadah badaniyah. Tak upami salat berarti kudu bukti aya pagaweanana gitu. Ulah cukup ku niat. Salat cukup ku niat. Ulah daang oge cukup ku niat teu wareg. Ngopi cukup ku niat. Enak cenah ngaji fikih mengaji cangkang. Pan Allah Subhanahu wa taala maparinan contoh ka urang dina bubuahannya. Eta bubuahan memeh eusian naon heula? Cangkangna heula, pentil pencangkangna unggul teh. Ayeuna urang barang dahar coba lamun teu aya wadahna teh di wadahan. Nah gitu. Makana ngeusina kunaon? Kudu diamalkeun. Ngeusina ilmu itu kudu dipigawe. Najan apal naon sakadar nasiran teu nepi kana awak. Mah ngeusi nepi ka mana ge. Jadi ngeusina ilmu teh ku pagawean. Makanya samemeh sholat, samemeh gawe sholat teh syaratna heula pentingkeun. Ya diantawisna ulama di dia nyatet sabadana pasal nyareskeun baleg, nyacirina baleg diteruskeun karena syarat susuci ku batu. Nah dikedepankeun susuci ku batu. Itu langsung ku cai jadinya. Lamun napatul muin masyarat sah sholat akan ke 5 nya tatul muin ini. Langsung kena abda syarat wudu. Ayo ku batu heula ieu mah. Aslina atau alasanana ulama ya ku ngadamel fasal ku batu lah wallahu alam. Nu uninga iwati anjeunna. Nu apal kana alasan-alasan hakikat anjeunna. Entong nyanyahoanan. Wah alasanna kieu versi urang. Versi anjeun wallahu alam. Yang anjeunna geus teu penak deh gitu teu kantor naroskeun. Ngan sebagian guru nyarioskeun dumasar kana kayaan waktu harita anjeunna gitu. Yen di daerah Gersang mentak anu dipayunkeun teh batu susuci teh. Cai rada hese gitu. Ari syarat susuci ku batu surutul iji jail hajari syaratna susuci ku batu sama niatun eta aya 8 ayakuna kaiji yen tah kudu bukti kudu aya kudu aya bisa lasati ajari ketilu pirang-pirang batu bisa batu na aya tilu bisa batuna juruti tilu gitu. Saya nyontokeun nanya oh batu lamun misalkan kiih wah cai gitu apa tetep najis katanya wajib obe ulah cukup digebrik-gebrik hungku karunya eta modal katanya gebrik lep kan pasang seleting efek tetep pakai solempak deh ngait kena seleting deh ulah karunya dibersihan itu najis cekih itu najis kan aya karena kudu disunatan ge tempat nyangkrungna gitu tapi lamun mah bisa
bisa ngaraksana teu kudu disunatan teu kudu dikeureut ngan ku sabangga ngaraksana jeung ngalaksanakeun syariat maka kudu dikeureut tulalena teh nu ngawirna teh sebab eta tempat nyangkrungna najis tadi mana-mana teh aya cai maka susucina beberesina kudu ku batu tilu atawa batu juru tilu. Kumaha cenah lamun mah 2 kali oge geus beres. Maksud batu tilu teh supaya tilu usapan. Juru tilu teh supaya 3 kali ngusap. Contohna keur nyontokeun. Mesin kita. Buku ai batuna tilu meureunnan. Kitu nya, ulaskeun, cokoti ulaskeun gitu. Ai batuna. Lamun juruna tilu. Ieu terus belah dia meureun kitukeun ya bade kitukeun. Kade we. Si tapakna kacepeng ku urang jadi najis, baru mun aya cuman kieu teh atau ngising main batu tilu. Komaha lamun tilu teh teu bersih. Geus 3 kali teu bersih keneh wae. Tambahan deui 2. Arek ditambahanna tilu, lamun ditambahan tilu jadi ganjil. Enon jadi genap karena. Guna ganjil tambahan 2. Gitu. Ya mah teu hasil teu bersih tilu. Kan ieu aturanna 3 kalinya. 3 kali teu bersih. Gitu. Ki Ahmad ngising atau ki sedangkan dia tak tempat eueuh cai maka wajib susucina ku batu geus aya itu geus aya dikosok-kosok eta si Ahmad teh nya tos ki teh eta tos ngising teh 3 kali ngosokeun pas ditinggali teh masih keneh kotor teu bersih gitu. Walau lam yahsul illa bi aksara minas salasatin wajabati ziyadatu alaiha. Walau lam yahsul maka lamun henteu hasil itu sesuai beberesih kita nih bakeunana batu illa bi aksara minas salasatin angin kalawan leuwih loba tibatan 3 batu eta wajabat mangka wajib non ziyadatu alaiha nambahan kana tilu eta tambahan deui gitu ulah cukup sakitu geus wah batuna ge eueuh deui wah neangan deui we kumaha menurut aretnya tapi rasaan aya di urang mah nya moal mungkin ayeuna teh mah da cirata badag tuh sadaek ya terkecuali mun aya syarat-syarat anu sapertikeun syarat tayamum ya diantarana enan lain syarat tayamum nyababkeun tayamum diantarana tayana cai terus ya atau penyakit atau butuhna cai liat si hayawanin deninganan karena butuhna cai keur nginumna sato ge sato anu dimuliakeun ku syara cenah ka ditu aya kan. Jadi orang mada cai loba tinggal daek nyiarna kecuali mana penyakit cek ahlina cek dokter cenah mana ieu bujur ieu barang ulah kateukeunaan cai lamun kakeunaan ku cai bareuh cenah eta atuh eta wayahna eta mah digosok ku batu tah nya gitu cek dokter teh wayahna sep cenah ieu mah ulah kacaian ya lamun hayang tere cager mah atuh pers mun hayang kieu atau hayang ngising kumaha eta obehna. Nah sedangkan ayeuna mun beuseukeun obeh ke obeh ku tisu. Aya aturan obeh ku tisu teh. Can ngadangu eta. Da can. Dari antarana macam-macam dina kita ngukur 2 alat anu dipake susuci. Gitu. Nyata naon? Cai sareng batu. Ari ieu obeh ku tisu. Kecuali tisuna terakhir mimiteuna cai anu pake lap meureun eta mah nya. Ngan ieu mah langsung ku tisu, kumaha lamun kitu? Eta. Hah?
bersih. Bersih nggak ada najis. Nya ku tisu nih aya nih nya. Langsung dilap ku tisu. Terus da dianjurkeun ku batu. Enak lamun teh mah dina kloset aya cai terus aya eta klosetna aya caian teh eta cai di mana? Kunaon teh nyadiakeun cai? Gitu. Kunaon teh nyadiakeun cai? Nyadiakeun tisu. Lamun keur lap teh naon tisuna? Gitu. Kan ieu mah teu cai teh aya. Teu aya keur obeh. Pan cai keur obeh ge deh kudu anu suci ulah nu najis, beca najis ku urut najis. Kemutan najis teh kengeng. Model ayeuna KWC ngising obehna teh ku cai urut wudu. Ulah tah. Lamun keur mahe keur ngabanyurna mah majur klosetna teu naon. Ya mah urut wudu pake obeh atau naon urang ngisang kiih. Terus ngisang kan? Aya cai na ember teh urut cai na teh mustaman. Engeng. Tau saya keur obehna mah cai nu suci gitu. Jadi ulah gagabah ya orang tanya. Lamun ayeuna suci teh aya cai teh batu ku tisu, asa ragu lah. Nengan cai we heula lah. Makana lamun mah 3 kali kosokan masih kene can bersih ila bi aksara minasallasatin angin kalawan leuwih loba tinimbang 3 usapan 3 kosokan wajabatid ziyadatu alaiha mangka wajib naon nambahanana alaiha kana itu kana itu 3 lain tisu kana 3 kumbahan gitu tambah deui namana sabaraha hiji gitu supaya ganjil nambahanna 2 berarti jadi 5 kali ti awal gitu supaya ganjil aku ganjilna aya nu nyebutkeun 3 deui gitu jadi salapan sebenarnya ganjil we. Ari pek teh ku sakali ge saliwat oge ngesos bersih mun 3 kali gosok teu bersih tambah sagosokan bersih ngeret tambahan deui deui walaupun terus bersih supaya ganjil aya nu nyarios teh tambahan deui we cenah nepi kana asal tambahan 3 we asal dipisah tadi 3 dipisah terus ayeuna 3 dipisah lamun dihijikeun lembareun 3 jadi genap gitu. Itu ganjil kan. Amun ku batu 3 terus can bersihkannya terus milarian batu anu 3 ieu na nih. Tangan deui we. Nangan deui. Malah urat aret. Kayak aya bagianana. Karena fokus nyarioskeun heula batu nu 3 atawa juru 3 jeung cara ngusapna, cara ngagosokna gitu. Kada tong tarik teuing. Cidadas. Gosok we nyakeun gitu nah yang bersih teh. Nah, lamun kurang atau can bersih keneh wae maka tambahan. Tapi ada jarangnya di orang soalnya orang cai seueur lah kecuali tadi teh naon anu gering meureunna gitu anu gering anu ulah kacaian namun ulah kacaian man parah batu tapi ya anu ku tisu teh can kailmuan tah sok aya gitu can apa dalam dina kitab naon tah can kepenak
nya sok aya kan ku tisu gitu. Terus kedua syarat suci ku batu teh naon? Wa ayang kia jeung yen kudu bersih naon al mahalu tempatna najis. Jadi lamun teh mah ngising ya teu ngadahar jengkol, teu ngadahar naon. Tapi ka urat aret atawa ngopet, buang heula eta na. Kudu bersihkeun heula. Katanya. Entong waka langsung ku batu. Lamun ngising. Katanya, entong waka langsung ku batu. Ayeuna misalkan ngopet teu bersih, teu ngadahar sambal bar nyeri beuteungnya. Teu ngadahar naon, da kan bisa wae penyakit mah. Tekitueun gitu kan. Nah, makanya kudu dibersihan heula. Aya ge da enteunan pengker ya ngising teh. Tapi teu enteunan ngopet misalkan aya sagede korma nyelap. Misalkan kitu teh palawangan tukang teh. Nah, maka kudu dipikeun heula. Bersihan heula tah engke tuluy ku batu gitu. Entong langsung ku batu. Jadi dibersihan heula tempatna teh. Eta ngabersihan mah erek ku batu heg ngan meureun teu asup hitungan cecewok. Da tadi teh syarat nu kadua teh kudu bersih heula tempatna anu rek digosokna. Lamun urat-arat kana bitis kumaha? Kebayang. Ada picenan heula we, lapel. Picenan geus beres jentulna beres tah neme ayeuna anu disebat susuci ku batuna gitu. Ulah tarik teuing ya umat kade batuna ge kudu tempuh heula batuna ieu batu teh ngabahayakeun teu. Ada teu katingali palawangan tukang mah. Leung basa palawangan hareup bisa katingalinya. Ya nu tukang teu katingali banyak make eunteng. Gitu. Ade bisi batuna, batu anu tatal teh aning seukeut panu kitu mah. Aduh. Rek kumaha geura peurih ka keureut mah. Jika nu ngabayangkeun nyabut hinis tina liang tai teh nih. Teh kumaha eta? Kumaha cenah teh nyabut hinisna eta pikiranna eta hinisna kumaha mimitina bet aya di dinya gitu, Pak. Gitu. Palawangan tukangnya karena dibersihan heula entos bersih sadayana neme ku batu itu tadi teh 3 kali gosok deui apa teh aya keneh tambahan deui 2 deui kitu nya aya keneh we tambahan deui ayo we tambahan deh yang penting ganjil lah gitu penting nama ya aja kunaon we pokona mah rek lap rek kunaon kumaha cenah lamun mangga suci masih kena aya hiliwiran ya teh kaangseul keneh wae teh hangit kos dibersihan panganing teh suci ku batu tapi kaangse hangit dina kaayaan darurat mah teu naon nu penting urang tos ngalaksanakeun sakumaha kemampuan urang gitu pangabisa urang tos diketrukeun model anu ngadarah wae ngagetih wae bisa ngagetih wae palawangan hareup teris ngadarah urang kumaha rek salat ya nu penting memimiti sholat raksa heula supaya teu ngucur darah. Beunggeut teh rakatak. Itu tah. Beunggeut. Keun ari pas teh geus sholat teh ajol-ajolan meureun bijil we darah teh. Ger tengah-tengah sholat bijil darah keun bae tuluy keun sholat.
Pan eta cenah najis darahnya kan pan urang geus ngaraksa sama memehna. Geus ngaraksa. Model anu salat ieu teh ning salat dina mobil na kapal cai kitanya madep ka kiblat. Tapi si arah kiblatna beda. Nu penting mimitina made di kolam tah. Kena inilah dina syarat salatnya. Na madep ka kiblat dari kolam. Nu penting mah ayeuna urang nempuh heula pas takbiratul ihram madep ka kiblat. Pas rakaat ka hiji, rakaat kadua digebuk ku angin ti kitu. Jadinya hareup ngaler ibarat salat teh. Gitu. Teu naon. Gitu. Teu naon. Ngan lamun dina kapal mah teu meunang. Rasaan gitu teu meunang lantaran aya ulama nyarioskeun ge madana Fathul Min aya yen salat teh diantara kudu napak kana bumi. Aya di luhurna kapal apa? Napak kapal. Langkong kapalna oge. Eta na kapal cai kumaha pan cai kana nyambung gitu. Dan langke engke kaparangi lah gitu. Teu kudu jero-jero teh mesti kalepasan waktuna ya. Ya sok betah si 2 jam. Kalau minta sajam bejaan. Sajam. Nomor katelu. Nah tadi kadua naon? Wa ayang kia jeung yen kudu bersih naon al mahalu tempatna najis. Wa alayajipa nomor katelu wa alayajipa jeung ulah kaburu garing naon anasu najis. Najisna berarti kudu harita keneh. Samemeh urang rek samemeh urang rek ngising da apal kondisina teh weuh cai. Gitu. Ya cai teh hese halodo banget tapi kayana wudu ge ku tayamum, adus ge ku tayamum, maka meureun cacepok oge kudu ku batu, tah dipersiapkeun batu-batuna teh. Dipersiapkeun batu teh. Jadi samemeh nanti urang geus persiapan. Ulah ayeuna salah lebat. Oh, aya dina mobil saha teh nya? Ya. Lain. Ya. Asli tuh kau mah. Gabung tapi di dina mobil cenah karena mobil cenah. Sehat. Alhamdulillah. Tah samemeh nanti kudu dipersiapkeun. Batuna persiapkeun. Ya batuna ge loba we bisi urat aret kumaha teu naon. Sok daripada ayeuna urang disiapkeun batu tilu ternyata teu bersih. Kudu nyangan deui meureun. Nah sedengkeun ulah kaburu garing syarat nu katilu mah. Jadi kudu langsung. Ulah ayeuna urang kieu atau urang isik nyangan heula batu kuda gidik. Eta lamun kieu bayangkeun geura eueuh cai arek obeh ku batu. Kieu heula ibatuna eueuh. Eta rek kumaha rek diasupkeun mah ada diasupkeun najis bukan kana calana. Rek ulat alin bari nyangan batu. Mantap kudu disiapkeun. Gitu. Siapkeun. Ayo terus disiapkan meureun kecewer kosok. Gitu. Kada supir mah kana mobil diulaskeun. Ya kan heboh. Kada aya cai cenah moal cai aqua. Jamin suci teh cai aqua. Hah? Duka. Eta cai aqua suci teh cai aqua. Ayo obeh cai aqua. Ada perjalanan. Kararas. Pengalaman ya eta jangnya. Menuju camping. Kararas. Dan sabak. Nah, jadi kudu dipersiapkeun heula. Gitu. Ameh naon? Ameh saberesna urang
micen itu jadi henteu kaburu garing langsung saberesna ki langsung dibersihan ku batu saberesna ngising langsung gitu. Kumaha cenah lamun maka buru garing ai sugan teh cenah aya batu loba batu ai sugan ternyata teh apek teh kaburu garing nya wayahna we maksakeun eta kudu nangan cai eta mah gitu. Saya lian kudu ku cai cenah sarusnya Nawawi etanya wayahna we eta kata ledoran geus apa leuwih cai kumaha eta ya da kunaon teh dipersiapkeun pangna garing teh meureun ku diantep ya lamun ge paling nepi ka garing teh sabaraha menit teh saparapat jam garing mah parapat jam makanya pokoknya kudu dipersiapkeun heula eta suci ku batu eta ulah ku kararas komo ku eta ada aya biasa mun supir teh mah dina gigireun ban dengannya cewer gigireun ulaskeun kana mobil lah aduh karunya eta modal mending nangan cai lah gitu eta cai aku mah cai botol cai minum itu suci gitu rasaan mah suci ngan teu bisa dipakai suci gitu eta mah suci cai itu ngan teu dipake suci gitu. Mari anu cai nu teu bisa dipakai susu teh pan kopi cikalapa teh gitu. Suci ngan teu bisa dipakai suci gitu. Wah dan tos tuh, kita melalakon ti payun ibarat teh. Coba daya caya sok caya aku akan bae nontos malah. Dengar lagi barang nontos, mah bisa dibalikan, balikan deui kan barenan ayeuna mantos apal, mun rek sing di perjalanan teh lah neangan caya da. Seurnya eta mah WC umum teh. Balatak asal daek gitu. Heula mah da atuh lah. Batu loba. Batu loba sejalan. Ulah nepi ka garing katanya, neangan heula batu. Nya ngising teh muncrut deh. Neangan heula batu eta rek kumaha eta neanganana. Eta ngawaaskeun nya da mungkin bisa dicalana atuh. Gitu. Lamun kiih onam ayeuna kiih. Gitu kecewer nangan batu. Ngan meureun teh najis eta napal kana calana napal eta najis. Atuh urang teh bisa-bisa ngaraksa heula. Ngamalkeun ilmu teh nu leutik heula ke. Sebab cek setannya ngagodana jalma nu apik leuwih bangga. Tibatan nu ibadah bari jorok digodana teh gitu. Jadi bangga keneh ngagoda jalma nu apik. Tibatan ngagoda jalma ibadah bari jeung jorok. Model setan daekeun ngagoda kana sare mah. Moal naon godaeunna sare mah teh. Matak mending sare bulan puasa wa gawe mah daripada langlang lingling gitu ka dieu mah. Wah, peureum mah. Gawe cenah ya. Isuk sare, beurang sare. Aya we sare. Sare bulan puasa ge jadi ibadah da. Penting mah urang bisa ngaraksana we. Jadi puasa teh urang mah minah gendahar. Nontonin ada harti barang jadi ti penting mak. Nomor kasabar aja enak teh. Nomor kaopat wasali suha di tengah nama ayaninya alai yajipa
Kaopat suriji. Wala yang takila. Wa rabi'uha jeung kaopatna wala yang telayang takila ulah pundah pindah. Wala yang takilanya anu mana eta najis teh jadi aya dina ping-ping sugan kitanya cekih teh gitu. Ulah acret kita jadi najis ya. Jadi fokusnya dina tempatna we. Si najisna teh anu bisa dibersihkeun ku batu mah. Eta lamun acret kumaha? Nyewati kudu ku cai. Eueuh cai kumaha? Wayahna we ngangan eta. Lamun rek salat teh. Ayeuna misalkan kieu ya. Kecewer, alah geuninganan ngacret. Tinggal ngagebah eta ngacret teh keur kieu teh nya. Ruas meureun ngacret kana ping-ping. Tak anu bisa dibersihkeun obeh ku batuna mah iwati anu dina tempatna dina huluna. Eta anu ngacret kana tur kumaha? Ya wayahna we eta mah mun rek salat kan nangan ieu nangan cai kumaha? Calana berentong dipake cara panjang kan. Gitu. Ngacret ya mah kana tuur. Digaruwahkeun jigana teh. Tingkihna bari nangtung digibrikeun meureunna. Lain ngagibrikeun ka gigir digibrikeun teh ka kahanap, kaluhur ka hanap. Acret gitu nya. Jadi anu diberesihan ku batu mah pas huluna eta we. Diberesihan mah. Eta anu ngacretna kana ping-ping kumaha itu ya. Teu naon eta ngan lamun rek salat wayahna kumaha. Gitu. Neangan lah cai mun rek salat teh. Jadi mun rek salat teh wayahna we kudu di tempat aya cahaya. Ngan dia mah keur nama wawasan ada rasana di urang mah moal eme ka batu mah nya. Kecuali di perjalanan. Di perjalanan ini sebenarnya mah seueur atuh. Asal daek. Nanti mun era mah. Oh ya najan jalan tol kan aya rest area apa? Eta. Mun rasaan gitu rasaan di urang mah sana dengan pada ieu mah bil barkah we urang mah hayang naon hayang ka ku murid ku ulama khususna ku Imam naon ku Syekh Nawawi eta ku Syekh Nawawi ku Syekh Salim bin Samir sabab naon wawasan keilmuanana ti dinya gitu pengetahuanana ti dinya jadi sumber ilmuna tadinya seolah-olah orang teh ngaguru kadinya teh. Ya referensina tadinya. Matak cek kamari ilmu agama mah aduh utama pisan. Tak lamun orang melarian ilmu kadunyaan tanpa didampingi ku ilmu agama wah cilaka. Pan di antarana jalma-jalma anu ngaruksak agama teh di antarana naon? Jalma nu talabul ilmi karena urusan dunia. Sebenarnya jangan pesantren oke karena urusan dunia mah deh. Karena urusan dunia hayang naon? Hayang dihargaan ku batur pesantren tengen tanya. Hayang itu hayang angar lah. Saya urang mah karena naon urang ngalaksanakeun perintah Gusti Allah karena rek ibadah gitu. Keur ngalaksanakeun ibadah. Janten si najisna teh anu dina luar tempat nama eta mah kudu ku cai eta mah. Ulah ku batu. Makana dia kan wala yang takila jeung ulah pundah pindah lamun pundah pindah kumaha lamun pundah pindah. Anu dibersihan ku batu namanya tadi na tempat anu sajana mah na ping-ping na bitis lamun urat aret kunaonna eta ngan wayahna lamun rek salat kumaha gitu. Sabab lamun tadi kumaha najis.
Pan diantaranya syarat sahna salat kudu suci tina najis gitu. Mentak rek salatnya kudu apik. Sampingna ada barolong ketemu orat. Bisa najis, enak ciki misalkan kade kadang-kadang sok nungtungan gitu teh, nggak sobe ari cengkat teh bijil ngacret deh, ayah deh saeutik tah kade, ayah mantak dianjurkan, cek nu jadi guru lamun kiih terakhir kudu pada didihejeunkeun, adehem, supaya naon bijil tanu paneurina, sok aya nungtungan saeutik, eta najis anggar eta ciki. Sah salatna teh najis. Terus ke sabaraha wala yatroa jeung ulah kakenan wa jeung kalimana layatroa ulah kakenan alai kana itu najis naon akhorun ku najis sejen ayeuna misalkeun ngising kakek ceretan ku ciki gitu kecampuran setiap anu ngising pasti kiih tapi setiap kiih mau ngising gitu aku tuh bisi beda ya mah gitu nganu kealaman gitu lamun kiih pasti yang ngising ya non mun ngising pasti we kiih gitu alus nama tuh sudah 2 jam jadi ulah makan minum teh alus nama tapi ada orang kuat kan tempat tempo ke tengah-tengah dahar ge minum tempo pada ulah kebulan nah, setiap ngising pasti kiih tapi ente setiap kiih ngising ente ngising karena orang ngising ya efeknya naon keluar kawer enak ngawernya alusna mah ulah diraksa dijaga karena syaratna itu syarat nomor kalimat kalimanya syarat nomor kalimat ulah kakenan najis sejen itu kumaha lamun ngacret ngising muncrat seret balik deui ka luhur muncrat mental ayah naon alik ya di kloset sih kadang-kadang sok muncrat cai najis eta ge cai teh kade tah misalkan orang di jalan hujan aya cai leuncang kade eta cai teh najis eta cai leuncang teh kumaha deh lasuk ke masjid kumaha ku cai leuncang aduh ngaco cenah ya ngajina di mana ya ya aya nu kitu tah asal bersih ya kan bersih kan ketinggalin nama tina kotor tapi tina najis mah kating mah jadi suci mah celencang teh segala dibawa apa penting tigirang mah daya tayu naon teh jelema teh aya main naon kumaha kotor ungu kan celencang warna ge celencang jadi si tempatna anu rek di kumahna teh ulah kakenan kuno sajena najis nu saja atau ayahna kudu cai ya gitu ya mah deueuh cai dipisah tempat khusus tempatnya yang bisa ku batu nu saja nama ku cai itu hese cai ge bersihane kunaon nu saja nama tempat nu saja nama ngan lu ngalamun rek salat ayahna kudu nangan cai kumaha enteng bangganya untung orangnya ku Allah dihirupkan di tempat anu subur teh cai mentak orang kudu bersyukurnya hirup teh aya jalma susah cing teh atuh loba syukuran pancet Gusti Allah lamun orang loba syukuran pasti ditambah-tambah nikmat teh nu maruk syukuran teh ngarariungan tumpeng meureun jamaah dibagi besek maruk nama kitu syukuran teh gitu makanya syukuran teh naon disebut syukur teh
ngagunakeun perkara sesuai kahoyong nu masihanana. Dibere panon, meureun disesuai kahayang nu mere panon. Bere ceuli gitu nya. Jadi diolah digunakeun. Syukuran. Nah, nu mere domba, urus kurang domba teh. Eta di syukuran, lain dicukuran teh. Syukuran kan jadi domba teh montok mahal dijual teh. Keur saha keuntunganana? Keur urang. Lain ayana motor di syukuran diurus gitu genah keur saha karasana? Urang. Nah baju diurus itu iya genah, iya baju saha nu genah urang. Nah gitu nyukuran teh gitu, eta nyukur. Syukuran. Tak ya ke loba masalah teh syukuran gitu kieu. Aduh da teh gaduh nanaon cenah. Syukuran kana naon ceng. Atau minimal ceng teh syukuran orang dijadikan jelema we lah, dijadikan entong. Lah tak kabayangan lamun dijadikan hayam negeri ceng teh 40 poe meureun umurna teh. Nah, pencit teh gitu. Mantap urang syukuran lah minimal eta we heula atuh. Bisa lieur teh loba teh kanikmatan ti Allah pan lamun ditatak hiji-hiji moal ka itu. Lah atuh suha teh kan moal ka itu. Tapi sok sanajan teu ka itu urang wajib ngarasakeunna. Atau minimal eta we heula. Untung urang kuku teh dijadikeun jelema. Lamun heug dijadikan hayam gerare kumaha? Dahar huut. Eta syukuran eta. Urang untung dijadikan jelema sarta bisa nempo itu loba lah syukuranan teh. Kudu terus muji syukur ka Gusti Allah mentak teh payun dina mukadimah di mana-mana urang ngucapkeun alhamdulillah. Itu karas kanikmatan ngucapkeun alhamdulillah maka mungguh Allah mah alus keneh maca alhamdulillah na tibatan ngarasakeun kanikmatan gitu. Urang pan maca alhamdulillah teh di mana aya kanikmatan we. Gitu. Padahal mah sadayana ge nikmat teh buat Gusti Allah teh. Ya minimal nu tadi teh lah. Ya. Untung dijadikeun jelema gitu. Ayeuna urang dia hirup bersyukur. Henteu dihirupkeun, henteu dicicingkeun di tempat anu gersang nu hese cai. Kakarek halodo 7 bulan ya pan. Wah, berkah ditu, berkah dieu. Salat istisqa itu. Waduh, itu kan. Salat istisqa kadang-kadang teu cumpon di kana syaratna. Antara naon ya di antarana lamun papasean di lemur itu kudu diakurkeun heula. Ya dar eta salat istisqa. Nah, cenah itu geus sabaraha kali salat istisqa teh hujan keneh wae. Kemudian syaratna teh cumpon. Ban lamun salat istisqa teh kudu jelema-jelema nu pasea teh kudu diakur-akurkeun heula teh. Selislahkeun. Mau domba nya, mau hayam gitu sasatuan. Lantaran ge doa eta teh mustajab urang mah doa loba dosa. Kalan ku dosa tapi doa sasatuan. Kayak lah bagianana aya masalah eta mah. Urang ya minimal kudu apal. Mentak urang ayeuna loba bersyukur cicing di tempat anu loba cai. Tinggal urang ngagunakeunana ngolahna ieu cai. Koma cicing di tengah cai di kolam di ditu. Abras ya meni hese. Aya gitu kan ceng eta dawam mudo ceng cicing di kolam teh. Teh da wegah cenah nyage cicing di kolam di cai cenah gitu. Eta. Padahal kurang kumaha Gusti Allah nyadiakeun. Enak waktu salse tiberang salse salat duha gitu kan. Peperian keriweuh gitu. Benar kurang kumaha Allah maparinan kondisi keayaan. Tak alasanna teh aya we gitu. Mentak di urang mah rarasaan moal nepi ka suci ku batu kecuali lamun aya penyakit. Gitu. Nu mana eta penyakit cek dokter teh di mana kacayan mentak bareuh. Gitu. Ulah kacayan. Obena kunaon? Tong ku tisu. Gitu. Can ka ilmuan teh nu ku tisu mah duh. Can apa dina kitab naon gitu nya kan anu geus kapanggih teh. Yang sesuci alat sesuci mah walti 2, cai jeung batu.
Ari tisu. Kumaha lamun tisu basah? Carana. Cara susuci teh model ayeuna misalkan saya budak ngompoal dilap hungkua itu teu ngalengitkeun kana najis eta. Engke aya yang ke bagianana eta cara-cara eta. Model nyeuseum usum halodo geura. Nyeuseum usum halodo dikeuman deterjenan kocek asupkeun kana jolang hiji di nu bersih dikeuman nepi ka mana ge eta mah suci adug-adugan ge lantaran najis teh dia milu kana cai nu anyar ieu pindah di cai teh da suci cai teh pindah anger napal apa itu mah beres malam dina mesin cuci dikucek pan hijikeun nya nu kitu nu kieu. Nah maka halusan mesin cuci mah dina ngabersihkeun tadi golontorkeun jadi palit cai anyar deui datang. Halus nama. Ayeuna misalkan nyeuseum brus giling katanya. Terus asupkeun kana pengering. Atuh pan eta teh najis teh meureunna. Eta. Wada dipicen heula cai eta mah. Dipicen heula eta mun edek picen heula cai eta bersihan heula baju sadayana bersihan heula najisna picen heula kakara we deterjenan nu kadua kalina teu sawios eta mah. Kan dia mah ujug-ujug dicaian nya caian deterjenan digiling terus asupkeun kana pengering ibarat teh ngabersihkeun caian nih ngabersihkeun teh asupkeun kana pengering itu mah suci-suci tapi ka mana gitu. Mun bade dibersihan heula najisna terus nyeuseum nu kadua kalina deterjenan. Aya cara-cara nyeuseum dina cai anu kurang kumaha. Nyeuseum halodo na jolang. Keuman na jolang, deterjenan dikocokna teh kana jolang. Peureut. Asupkeun kana jolang cai bersih. Sup. Walaupun dipeureut teh ieu teh cair ya pakaian teh baseuh, berarti najis napal tah. Milu kana cai nu anyar. Sap. Jadi nu asalna cai suci jadi naon? Kacampuran. Najis di dinya nyebar deui pindah dinya nepi ka mana ge. Mentak nu sayang dikocorkeun. Nah, atuh ngadamel kana ember liangan gitu cai. Alid gitu. Laskeun nomor sabarana teh? Nomor genep wasadi suhanya walayu jawija jeung ulah ngaliwat sop hatahu kana duburna si jalma kana bobokongna si jalma wasapata jeung kana wasapana si jalma patuker ciki pindah ka tukang kitu nya anu ieu nu tukang goitna pindah ka hareup nah ulah nepi ka kitu anger we di dinya gitu. Itu syaratna tak lamun pun pindah lamun pacampur ting potah sugan ngesingna teh ting bari gugul tukang ting kumaha udah bersihan heula we eta mah eta saya nya lantaran can ngalaman teh jadi dina meraktekeun ge hanya sebatas teori nyaritakeun oge lantaran can ngalaman lamun nerangkeun anu tos pengalaman mah meureun nerangkeun ge anu manehna pernah hirup di gurun yakin gitu orang mah taklid lah nya taklid naon taklid teh nurut kana beja cek ulama tah turut kitu we nu hese-hese lah gitu. Ya maka nambah-nambah wawasan, nambah-nambah pengetahuan daripada kenyataan nama Allahnya nyaaheun ka urang teh geuninganan urang dihirupkeun di tempat anu seueur cai kantun urang nyukuranana kantun urang ngagunakeunana aya kadaekna gitu. Jeung caina ge sedang-sedang sesuai kahayang urang batur mah cai loba-loba banjir pan batur mah geuninganan halodo eueuh cai teh itu batur urang alhamdulillah sakumaha halodo banget masih kena aya udageun nyatu lah lompat ka Cirata we mah da mahi keneh halodo banget
Lamun halodo asana paling 7 bulan. Itu 7 bulan itu tiasa lah. Mudah ke Cirata. Alhamdulillah ini sumur-sumur kerayaan kene teh saudageun di lemur tanya sakumaha halodo ge. Nya kali masalah ngagidig nanggung cai mah ya wajar we da butuh. Itu halodo sok saatar aja. Tara. Oh, alhamdulillah eta. Tinggal daekna ya. Wah, tinggal rajina cai itu dia. Batur mah nya halodo aya cai di imah, cai nanti jadi bau, aya panu kitu teh. Nya. Aya cai teh kan bau. Misalkan aya. Orang bersyukur sakumaha halodo banget gitu cai mah aya baraja asal leuwih rasa cai teh asal leuwih amis rina teh deh sakumaha halodo teh. Ya. Tah si cai eta teh si naon si kokoto teh si najis ya. Ulah-ulah nepi ka patukur. Nah, ieu teh ayeuna aya kokotor di bagian tukang pinah kahar. Eta mah ting kumaha teh gugulutukan sugan. Ting kumaha itu. Gitu. Janten kedah kumaha? Kada anggar nu dibersihanna mah eta we dina. Gitu. Dina pas tempatna nu dibersihanna mah. Dina tempat nu sajana kumaha adi kuse kunaon awan we. Kan nya digosok mun cai ku cai mah ulah ku batu teh ya meureunna teh. Ngan di mana rek salat wayahna we eta. Lantaran jadi najis eta awakna. Wala yusibahu jeung katujuh wajeng katujuh la yusibahu ulah katibaan itu najis naon maun ku cai. Lamun katibaan ku cai berarti aya cai ulah ku batu berarti itu. Mata lamun perbandingan batu aya cai aya susuci mending kumana? Ku cai. Itu. Ya batu aya, cai aya mending ku cai, ringan ku cai mah nya. Dan pada bisa merenya. Da sabaraha mode ngising jeung kieu itu cingogona teh itu aya carana itu. Cingogona teh. Mode ayeuna ngising ya. Nagog. Nu hiji cengkat nya tur si dampa suku teh. Anu je cingekeng gitu teh. Di sabelah. Jadi si bujur teh dikeun kana keuneng nu kenca. Teukeun. Urang cingogok kumaha? Duanana rapat gitu. Lamun rapat duanana kieu si dampak kaki lurus. Gitu. Coba yang praktekeun lurus jeung jingkang kieu dampak suku beda. Lamun kieu mah rada pompet bujur teh liang taina teh. Lamun kieu rada muka cobaan lah. Tah masa praktekeun. Gitu. Gitu teh. Nah kieu kuratan hiji cingekeng nu hiji ieu jadi kemana nangtung gitu si tuurna teh. Kumaha kieu na bari nangtung. Atuh aya ciri khas jalma mali nangtung nanggok anjing oge aya ciri khas nih. Kumaha ciri anjing dewasa? Sukuna cengkat sabelah. Itu anjing dewasa berarti, tapi khusus jalu. Dan nu bikang mah tara cengkat sabelah. Ya, pernah aya tuh anjing bikang kiehna cengkat sabelah. Atau rasana sacan pernah nempo, tapi anjing bikang ki pernah nempo tuh. Rasanya, lamun jalu banyak seringnya, jalu mah. Ya diantaranya cenah gitu anjing kieh teh, kahiji anya merhyang kieh, jeung kadua nyerian daerah kakawasaanana. Gitu. Teh model harimau gitu nya daerah kakawasanan. Sambelah cingekeng ciri khas. Ya anjing berarti geus dewasa. Naon ciri anjing dewasa? Na suku ngangkat sabelah. Nah, masih duduk. Kungsi tah di mananya yang ngising teh. Saya teh duduk dah tuh bisa.
Nago ge di luhur yang celing. Nah, kan bae ceng teh. Gitu. Ada geus kumaha tuh. Ada itu. Tidak kan video. Tidak kan video. Tekan biji ya. Biasa. Ada tepuguh atuh. Jadi da upami dina aturan fikih mah da cingekeng. Jadi kumaha eta teh? Nu hiji kieu tah, cingekeng nu hiji kieu gitu. Jadi aya carana kieu ge. Henteu asal. Kieu teh. Ya urang masa keluar obeh yang seuntung obehna oge. Iya teh obeh. Aduh. Gibrik eta digibrik deh. Karunya sing teh batur nepi ka beureum eta sirah digibrik lap. Allahu Akbar. Gitu. Nah. Dan orang malah obeh we heula rajinan lah da cai teh hesenya. Apikan salit dan bari nagog. Terus obeh. Nya nangtung nya teu obeh deh. Ya. Leheng eta mah iya dia nangtung bari lempang di jalan gitu teh asa aya ninganya barudak. Aduh. Ada orang ulah disarwakeun gitu. Sababna beda gitu. Jalma nu akbar berakal teh akal sampurna teh nyata naon? Ku aya ilmu anu diamalkeun gitu. Lah bari nagog. Nangge aya ayeuna nyangharepna kudu nyangharep ka mana ya ki teh ngising teh ke aya. Katanya. Teu meunang nyangharep ka kiblat kecuali aya hahalang. Gitu. Aya liang-liangan liang kasir ki ihan. Teu meunang kecuali liang kaloset gitu. Eta keur leutik kitu ayeuna moal nya anu barok ayeuna mah. Ape kan? Hah? Ape. Kira ngumpul. Barudak baheula mah Cikiih dia sok diulinkeun di kolong jeung kegunungan. Banjur ke Cikiih teh kitu bulantok gitu. Itu najis padahal. Ari geus saya dadar di talapung. Boleh doga. Nah, ayeuna mah eueuh kolongna ge. Baheula apa punung nyumput ka kolong katanya. Ngalah unur-unur kana. Moal apaleun kolong barudak mah. Yang kota tahu. Katujuh kadalapan wa angtakuna jeung wajeng kadalapana angtakuna yen tak kudu bukti kudu aya naon al ajharu batuna tahiratun anu suci. Nah, gitu. Jadi suci ku batu nage ulah asal batu. Gade ya batu teh najis. Nu suci batuna oge. Mentakan di mana rek suci ku batu mah memeh ki apa memeh ngising teh kudu neangan heula batuna. Ya najan ku cai ge mah urang neangan heula caina. Terus di tempatna ayak teu ulah janji kecewer gitu. Batuna batu anu suci sabab naon? Sabab urang erek suci. Kumaha cenah lamun batuna najis? Ya mana batuna ge najis? Nya teu teu sah sustina ge. Lam tasihu. Teu sah. Iku nama lah sing apik ya pokona mah. Soalnya nya ajaran Islam agama Islam teh agama bersih, agama suci. Sajamnya ngomong ngeteng bisa kelepasan ya bisa aya pertarosan sok Omi suci ku daun kan kudaun teu tiasa kudaun alat anu tiasa dianggap suci teh dua cai sareng batu ayeuna lamun kudaun teu aya teh mah teu naon
ngan wae kemeren obeh deui mun aya cai teh. Terus sila mereka sholat obeh heula gitu. Dan pakaian eta tong diange bisi kakeceretan teh. Ada daun aya hileut bajaraan deui. Baik. Bajar geuning hayang gede ti ka baheula cenah ayeuna. Ada gede penyakit eta mah. Ngomong. Sok. Nuju naik gunung misalnya teh ya. Nuju naik gunung Moal. pas waktu teh atau tabuh dua misalnya atau tabuh dua milarian cai teu aya tak cana tepan luhur tapi hoyong ka zaman ya ngabrengseng pisan hoyong ka hampangan gitu tah kapaksa merenan ku aya ku daun susucina gitu ada tos waktu non tos netepan luhurnya didinya mending netepan duhur mending di jama takhirkeun ke asar Eta upami ninggal kondisi seperti itu aya kemungkinan aya cai moal ke kapayuna. Upami aya kemungkinan aya cai biasa dijama. Upami ngege anggar kitu keneh biasa we di dinya. gitu ya Jadi ninggal heula. Masa ulah di kosor we da teh perjalanan deet. Jadi ninggal heula kayan misalkan kan didinya cai teu aya. Mata ayeuna upami ninggal cariosan tadi jam 2 panennya. Upami eta ti awal dur berusaha milarian cai teu atau milarian batu gitu tah. Itu. untuk atas berusaha gitu teu aya cai teh teu aya gitu Dari masalah di gunung mah batu mah pasti aya apa? Ieu teh batu teh aya ge dina taneuh. Biasa diangge. Nah, pentingna cenah syarat nomor kadalapan kudu suci. Da taneuh mah teu najis. Gitu. Lamun batuna ular goler di luar mun di urang dia aya kemungkinan eta mah kanajisan. Upami batu di lebet taneuh mah bersebatas kotor. Teu serius kotor mah asa ulah najis gua. Antar begitu dur mun urang berusaha nepi ka jam 2 nepi ka jam 3 teh teu aya. Gitu. Yang pemain diperkirakan anu ngawartosan teh kecil itu di ditu aya cai di tongoh. Sedangkan upami ngudagkeun eta tempat anu aya cai geus kabujeng asar, nya tiasa dijama gitu. Ulah niatan di kodo we. Eta mah dihaja. Anu penting mah rawasan upami perjalanan seperti itu di gunung mah batu mah aya. Anu hese mah kieu di hotel. Cai aya tapi paragi obeh ku tisu tah eta. Soalna mun tah eta mah abdi mah teh can kailmuan tah eta mah. Tawakuf we lantaran naon? Da saka uninga teu aya. Obeh ku tisu. Kumaha cenah lamun aya kitu obeh ku tisu? Gitu. Dina eta pasti aya kokocoran nu sejen tah mending kana obeh deui we. Sok aya obeh ku tisu eta. Kumaha upami ku tisuna tisu basah? Suci henteu eta. Tisuna teh dina baseuh teh. Ulah? Cai. Dia upami ku tisu basah eta baseuhna eta teh naha alkohol. Nah naon katanya suci teh kan bau. Teu nyucikeun.
Ya sedangkan lamun teu di rumah sakit teu damang. Seperti subah sawe teh. Ya hari darurat teh. Dari Gusti mah yakin mau ngaberatkeun Gusti. Anu jadi berat teh ku aya orang teu apal. Jadi berat teh. Mung Aya wajib batu, wajib badang. kodonya. Wajib kodo. Ya, padoan. Aya batu, badag, kumaha carana ieu minahkeun ieu batu. Hese upami batu gede dipinahkeun. Misalkan teh Aris rek ngabangun Riz. Di eta tempat aya batu gede. Dibelah teu memungkinkan dibelah malila atau kumaha alatna deh. Tapi ieu batu kumaha carana supaya nyingkah ti eta tempat. Digotong hese kumaha carana? Ngaliang ngalombang kubur di dinya gitu. Aman. Jadi satu-satu gambaran pasti aya jalan keluar gitu kalau kumaha. Kumaha mun eta anu diulas-alas kana mobil teh nih. Diulas-alas kana mobilnya. Ngaropi itu? Ngopi. Aya hui itu teh. Kumaha host pengalaman naik gunung ya gunungna nu luhur ya gunung gede Lain gunung nu kemar. Lain gunung nu kemar. Aduh, kacau ya. kumaha man pengalamanna naik gunung gede man aya saya Aris nya. kemana Mas Aris? Oh iya, Aris Ciranjang. Bang Aris pergunungan mah. Beda. Kadang-kadang ai batu mah jeung cai lah di gunung aya wae gitu. Ciwahangan kadang-kadang batu-batu aya eta. Ngan anu hesena mah nyata ku horeamna eta apa males Pak. Wegah. Tempat-tempat diliwat teh ngenteng-ngenteng teh pan. Tong boro di tempat-tempat gitu, mau di tempat seueur cai we heula. Ya kadang-kadang kana obeh mah diliwat we teh di kamar mandi teuing mah. Eta pengalaman supir cenah gitu. Gitu tuh. Di jalan cenah gitu. Di mana we gitu. Kares areanya kudu mayar parkir, ayeuna ka ieu na kudu mayar kotak amal gitu mending di jalan cenah. Parkir mobil sabaraha 5.000. Ayeuna kotak amal 2.000, 7.000 tuh. Ya, dari orang menyata tadi teh apa orang bersyukuran teh gitu lah, saya bersyukur teh. Untung dihirupkeun nu seueur cai gitu. Teu kabayang lamun hirup dinu gersang. Arek kumaha geura. Ana cai hese itu ya hese aduh.
orang macam pada sedang-sedang lah jadinya cai teh anu hirup cicing di cai mulai nu di rawa-rawa nih seurnya Kalimantannya rawa-rawa anggar teh. Beda mana Gusti Allah kan terus nyadiakan pangna cicing di dinya berarti rezekina aya di eta tempat pangna dihirupkeun di dinya berarti rezekina aya gitu. Terus ada kawasan orang hirup di dia nya berarti rezekina aya. Oke, mautna di mana? Wallahu a'lam. Gitu. Mun mautna dikubur teh mah di Amerika, mun urang teh taneuh teh di tanah Amerika mun gitu. Matak dikubur di dinya ge. Urang dikubur teh di Sumedang, ameureuh taneuhna di dinya baheula teh gitu. Jadi ari ku ngaos mah salit katanya. Oke, apal nama di mana we? Apal nama. Nyuparkeun kewajiban ngamangpaatkeun waktu. Salit demi salit. Soalnya lamun umur urang tadi dipake ngawas tuh rugi kan. Jadi dilelebar usia sekian tahun orang tak apal nanaon tak bisa nanaon lebar kayak kita ngarengekeun marurag merentah dosa yen tong waka dosa anu teu karasa anu teu puguh we heula lah ayeuna teh jam 8 nepi ke jam sakieu jam 10 lamun teu dipake ngawas paling pake ngadawung di dinya gitu eta waktu jadi maksiat teu. Jadi maksud minimal eta we lah urang mah. Kitu we lah. Tong ngukur-ngukur sajana tebih teuing nya. Ya minimalna eta we. Jadi waktu teh yang eta labul ilmi gitu. Waktu teh manfaat. Cenah 24 jam saja. Ada osok cenah dina YouTube tara serius kana kena YouTube mah. Kur carita na hungkul osok ngarengekeun tara serius. Ya sementawi semerenan pangawasan ya sakitu ya muga manfaat muga anjing tiasa dineraskeun hanca saur Kangjeng Rasul sing saha jeung jalma anu gaduh hanca ngaos terus maot tah kahiji eta jalma kasebutkeun maot jihad jeung kadua engkena teh bakal dituluykeun ngaosna teh diurukanna ku malaikat dalam kubur gitu. Lamun gaduh hanca ngaos gitu. Enak orang gaduh hanca pakai mawat tak bakal dituluykeun asal nganiatan urang nah hoyong dawam teh hoyong istiqomah teh ngaosna tapi nganiatan ya mah asal daek we asal aya teh kumaha asalan ya tapi beda deui itu menangan anger cenah ari ngaran tolabul ilmi mah itu jadi kehadean mautna dicatat sebagai syahid gitu. Wallahu a'lam bishawab.